Gan. Abah syauran yang cai asam ay kamari mah cai asam na teh saeskan tadi na kumis leutik ke ngabadagan tadi nama da abah na geus request kasih asa jingga teu ayeuna mah sagelas na pas pisan jeung kahayangna si asa jingga teh nyuhunkeun hapunten bilih karuhun anu ti Kota Magu bah karuhun ti abah nu ngapi ngajaring hapunten. Maklum dah incu putu teh sok aya kalepatan aya kasalahan tina sagala hal kumaha zaman ayeuna mah pan heueuh kumaha si asa jingga mah sakarep teh we kirupna ge alhamdulillah ayeuna ku teh sangarayung mungpulung jeung abah oge heueuh teh abah teh turunan ti Jatiwangi jadi hitunganna teh heueuh tepat banget darahna ke Jatiwangi jati teu seungit ngadilingding angin-angin kemana we asem da ieu na ilaharna kan alhamdulillah ya patukangan anu handal nuju ngararopi dimerenahkeun geuningan asa jingga ge heueuh mani betah ye katingali sabuneurna kan tuh aduh ruyuk awi mani bangga geuningan asana teh aya teh aya jelema mah pakarewas kanu Ciliwing geuning aya Mang Andi kan hai aing boga pamenta lamun Mang Andi yang kawin ka dulur aing syaratna loba cek si kucir teh sok Mang Andi hayang anu mana hayang nu bujurna gede sabeula dawa anu kuru ku si kucir ku aing dilaksanakeun berarti Mang Andi hayang nu belentot bedeungna ku aing dipelantarakeunna payahna Mang Andi kudu dikawin non sababna awakna tapi kadua kincal bobogaanna ge kuat ka sagede saeng tamaga susuna gede segede baligo. Apakah Mang Andi sanggup? Sanggup enggak? Sanggup wae lah. Geus ku aing kelek disalamkeun ka wewena. Naon sababna baheula mah awena teh leutik geulis ka wanti-wanti eneh ka bina-bina, tapi ayeuna mah we ngadungkuk. Aing ge baheula mah bogoh ka manehna tapi ayeuna mah hanteu lantaran kitu kaayana.